Ayo neng kunaon? Pokoknya neng teh yang nyaho, aku udah tanggung jawab. Tanggung jawab naon ya neng? Neng ngambil A. Tugan gelo, aing lupakan neng oge tara. Nekalan dengan wajaran. Nyalain ku AA. Terus usaha. Lawannya nih jelema nganggan ke bogo aing. Usaha, ha? Ku bapak AA. Anjing. Yang, nggak satu udah nonton main surat wae. Nyayang ke mun menang sekali deui mau main-main deui. Mana teh nggak segala beak geningan dipakai main slot. Geus teu bukan ananda ya nama. Aya yang hiji deui anu acan dijual ku urang. Emang naon can dijual? Tinggal mana yang ku urang rek dijual ka dadun. Ah. Kenaon buahna diplastikan? Bisa anu maoknya. Lain bisa anu maok neng. Ieu teh metereh gede, buahna dicikeun teh. Oh, gitu. Neng. Eta kunaon buahna dipastikan? Soek lain. Panca age mah tereh gede. Han aku neng diplastikan. Aduh, anjing. Ayo bapak mana ya? Rek naon mana nanyakeun bapak aing? Si Gana indung mana tuh puasa nyakiki anjing bapak mana? Ah, siapa so tahu pisan. Ya orang kan pernah kiki anjing bapak mana? Goblok. Dedek. Arek ka mana? Rek beli baju. Ini rusuk kitu. Pokoknya anyar marurah cangcut ngan 5.000, baju ngan 10.000, jaket ngan 15.000, murah. Wah, balik dek. Kurang gerek meuli ah. Mun teu salah mah ngaran tokona laundry. Anjing, eta mah lain toko baju ya sia. Tuh. Mana sih si ayang teli? Kenapa? Tenang. Adik-adik dong. Gaya ki maning di mana? Geus ulin atuh aing mah ti bupina Pak Bupati. Wih gaya, sia si kanu wae ulin di mau Pak Bupati. Pak Bupati teh dulur aing. Piraku nu bener. Aing kekarek apa? Emang Pak Bupati sahana maneh? Jadi kieu, urang kan boga ucingnya. Tah, ucing urang dipacak ku ucingna Pak Bupati. Tah, berarti urang besana Pak Bupati kan? Ngerti teu? Itu we nya pesan mah. Aing ge goblok, cek tahu diajak ngobrol teh stres. Yang, udah dong, kamu jangan marah terus sama aku. Nah si Aa tuh ngomong lamun Aa teh samiskin kieu. Dulu kan aku udah bilang sayang ke kamu, tapi kamunya nggak dengar dan nggak ngerti-ngerti. Emang baheula Aa ngomong naon kan Neng? Sayang, dulu kan aku bilang gini, cuman kamu satu-satunya di dunia ini, aku nggak punya apa-apa lagi. Kamu malah jawabnya, so sweet. Sugan teh gombal, efeknya bener Aa sangsara. Nggak jadi. Wih, sepatuna alus ya. Nya atuh sepatu kulit ya. Wah, mana coba nepo? Ah, ieu mah lain kulit asli. Maknya sih lain kulit asli. Emang bedana KW jeung asli kumaha? Ya, lamun hanyaho ieu kulit asli ya. Cobaan sekali cocok ku reungit, lamun bentol berarti eta bener kulit asli. Setan. Neng, Ate bener-bener cinta kan Neng teh. Anu leres ah. Leres Neng, hari Neng cinta teh ka Aa. Ya cinta aku ah. Kamu Neng leres cinta ka Aa, cinta pisan, kurang nikah we teh yuk. Ih, ai apa Neng lagi masih sekolah. Kumaha lamun nikahna poe Minggu? Kan poe Minggu mah libur. Ya, hanya tuh Ayo gas.
Woi, sinarian mana kalau mun teu bari udud, biasana sok bari udud. Rek naon udun? Tengeunah, mata kerusakan kesehatan cek dokter ge. Syukur atuh hari eling mah. Tadina urang rek nawaran rokok mahal ka maneh. Wah, asli rokok mahal. Mana tuh ngasaan lah sabatang mah. Cenah cek maneh teu ngeunah. Tengeunah teh mun digaya merokona. Ah, kuntul. Hei, Neng. Eta si kuning kunaon? Teu kunaon? Emang kunaon? Bisa meren. Bisa naon ieu teh? Bisa jalan bareng AA. Ah, gembel. Man, lain cenah bener. Mana yang jago bahasa Inggris? Kurang mah yang ngetes sih, bener tuh. Sok lah ngetes naon. Tong disebut iman skoy lamun teu bisa bahasa Inggris mah. Oke nya, soalnya ieu mah 80% bari ngungeun mun ditanya kieu. Nah, sok dulu naon? Sok ieu nya, naon artina konpunset? Confused, Heeh. bingung. Ah, masih sih mah. Ngajawab gitu wae bingung, cenah jago bahasa Inggris. Lah kan emang bingung jawabanna. Nya bingung deui. Pokona isukan sia kayak aing ku aing diajarkeun. Teuing ah anjing lieur ngobrolin sia mah. Man, hari eta maneh basa gawe kamari dinu kamari teh. Hah? Gaji geus naik can sih. Ah, angger we mangsan teu naik-naik gaji mah euy. Ini karunya nya geus atuh pindah gawe kitu mah. Yeuh, dengenya. Urang mah moal pindah-pindah gawe, urang mah rek setia meskipun loba perusahaan ngudag-ngudag urang. Anjir, edan eta perusahaan nepi ka ngudag-ngudag maneh. Sigana nita gawe nya. Emang eta man perusahaan naon nu nita gawe teh? Yeuh nya, bising mana yang apal ya perusahaan udag-udag urang teh aya Aku Laku, Kredipo, jeung Shopee. Goblok eta mah atuh lain ge nita gawe tapi nagih hutang.